Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda bab pupujian. Hayu urang kawitan wae diajar ngeunaan pupujian. Sateuacanna naon cik ari pupujian teh? Pupujian nyaeta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Asalna teh tina syair atawa syair, nyaeta puisi anu asalna tina basa Arab. Tah salajengna aya waktu jeung tempat ngahalangkeun pupujian. Anu kahiji nalika nungguan waktu salat di masjid, anu kadua nalika nungguan waktu pangajian di pasantren, anu katilu nalika nungguan waktu diajar di madrasah. Tah salajengna aya fungsi pupujian. Fungsi pupujian teh dibagi janten dua. Anu kahiji fungsi sosial pupujian, anu kadua fungsi ekspresi pupujian. Naon sih ari fungsi sosial pupujian teh? Fungsi sosial pupujian teh nyaeta media pikeun nepikeun pangajaran atawa pepeling ka balarea. Tah ari fungsi ekspresi pupujian mah nyaeta media pikeun ngebrehkeun atawa ngungkapkeun perasaan atawa kareteg hate anu ngarangna. Tah salajengna aya ciri-ciri pupujian. Anu kahiji teh dina sapadana diwangun ku 2, 4, 6, 8 atawa leuwih pada lisan. Anu kadua unggal pada lisan teh biasana diwangun ku 8 engang atawa suku kata tea. Anu katilu purwakanti laras wekas nyaeta anu contona teh AAA, ABAB atawa AABB. Tah naon sih ari purwakanti laras wekas teh? Purwakanti laras wekas teh nyaeta sora vokal akhir kalimah dina saban pada lisanna teh sarua. Tah salian eta pupujian oge sok disebut nadom. Sumebarna sacara lisan ngaliwatan pesantren jeung madrasah. Tah naon sih ari nadom teh? Nadom teh mangrupa cara ngahaleuangkeun pupujian. Henteu kabeh pupujian cara nadomkeunana sarua. Aya oge anu beda dina unggal wewengkon. Tah salajengna aya papasingan pupujian. Anu kahiji nyaeta muji ka Gusti Allah. Anu kadua sholawat ka Kanjeng Nabi. Anu katilu doa jeung tobat ka Pangeran. Anu kaopat pepeling. Anu kalima ajaran agama. Salajengna aya contoh pupujian. Tah ieu teh mangrupa salah sahiji contoh pupujian nyaeta sholawat ka Nabi. Nabi urang sadayana Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganna Arab Quraisy bangsana Ramana Said Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeunna di Mekah wengi Senin tahun gajah. Tah sakitu pedaran ngeunaan pupujian teh. Wilujeng tepang deui dina pangajaran basa Sunda salajengna nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.